Dina syarat sah puasa anu kahiji teh adalah Islam. Kadua boga akal. Katilu upami di istri bersih tina haid sareng tina nifas. Anu kaopat kedah uninya kedah terang kana waktu kana dinten anu narima kana dipuasaan. Margi dina sataun mun digenapkeun dina jangka 360 poe teh anu aya dinten anu mutlak haram dipuasaan. Bade qada, bade ada, bade nazar dan sebagainya, nu 5 dinten mah haram dipuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Allahumma sholli wa sallim wa syarif wa majid wa adid ala sayyidina Muhammadinil qaid. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ala alihi wa ashabil ladzina fazu bi jannatin na'im. Amma ba'du. Hadirin sada jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina yungi Salasa mendina Quran nasab budak mah ieu mingon teh kasebatna teh pangais bungsu. Margi bungsuna malam Salasa rupina dina mingon nu bade dongkap sehubungan sareng bade sasi Ramadan alias bulan puasa atanapi sasi saum. Hadirin sada jamaah rahimakumullah, rupina sakedahanana mah di mingon berikut sasi anu aya teh anu aya patulapan tali sareng ibadah saum kalebet dina pikih rupina kedahana teh dina Syaban teh tos ngawitan ngadares bab saum anu dipalar aya 2 rupi. Kahiji sering didugikeun dina raga menjelang ibadah saum. Saur Allah bila mana orang dugi kana bulan suci Ramadan, maka saur Kangjeng saur Allah pamang syahida minkum syahra fal yasumhu. Di mana orang dugi kana bulan suci Ramadan, maka berkewajiban pikeun urang ngalaksanakeun ibadah saum alias bulan puasa. Naon margina numawi ayat eta ditegaskeun ku Allah bahwa di mana orang dugi kana sasih atanapi bulan Ramadan, maka orang diwajibkeun ngalaksanakeun ibadah puasa. Hadirin sada jamaah rahimakumullah, margi salami teu acan kiat kayakinan para sahabat tuang kita harita lungsurna pidauh Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam.
saterasna dina eta ayat Allah ngadawuhkeun antawis puasa sareng pidyah Allah memberikan wangkit harita mah kamurahan antawis puasa sareng pidyah anu janten dasar teu acan mampu teu acan kiat baik tina segi kayakinanna maupun tina segi pelaksanaan ibadah puasana dipaparin milih antawis puasa sareng pidyah nanging setelah dewasa sareng kiat kapilarina lungsur Allah lungsur pidawuh Allah ayat anu nembe pamang syahida minkum syahra fal yasumhu maka ranjeun di mana dugi kana bulan suci Ramadan maka ku ayat eta mah kudu puasa hartosna ayat anu dipayun anu tadi teh disalin ku ayat anu nembe anu saur Allah dina surat Al-Baqarah manang syah min ayatin au nungsiha na'ti bi khairim minha au mitliha maksudna Allah teu nyalin teu ngaropih kana hiji ayat atawa Allah sanes lali sanes silap tapi Allah ngadugikeun bi khairin minha au mitliha maksudna Allah ngadugikeun sareng ngadongkapkeun anu langkung sae atanapi sabangsana atanapi starap sareng ayat anu dipayun nadu masar kana hal kasebat ti antawisna jigana keur urang baik abdi maupun hadirin sadayana lamun diberlakukeun ayat anu awal tadi mah jigana mang olih jeung abdi oge milih pidyah daripada puasa ari pidyah teh ditebus sapoe saleter jigana abdi ge tara kuli wani jigana atuh ayeuna sasasi we lamun ayeuna sabulan 30 poe atawa 28 dinten meureun ukur 30 letereun upami ayeuna saleter teu boga beas kitu teu gaduh beas 8.000 kartun ngalikeun we 3 kali 8 240.000 ayeuna nu kuli bangunan tukang tong bujang tukang bangsa kenek oge laden jigana ku kiwari pan 100.000 berarti lamun kuli bangunan oge keur laden 3 poe 3 dinteun oge kabeuli biasa kitu teh kaitana teu kudu puasa lamun ayat anu awal masih diberlakukeun tapi justru minangkana ngalangkungan ayat anu nembe ittifaq para ulama asal pokok sapertos nembe justru Allah ngawajibkeun dan ngandaskeun bahwa urang teh kedah puasa gitu. Taya seperti itu. Kadua sering didugikeun keneh mangrupikeun salah satu dawuh Kangjeng hadis targibah. Maksudna targibah teh pikeun ngararesep pikeun orang-orang mukmin pikeun ngalaksanakeun ibadah saum. Kahiji saur Kangjeng man pariha bikudumi Ramadana haramallahu jasadahu ala niron saurna. Maksudna bila mana orang mukmin ngarasa bunga hatena ku bade dongkapna bulan Ramadan maka cenah mangarip eta jalema teh rek awe rek lalaki jagana teh bakal diharamkeun jasadna asup kana neraka cenah kakara bunga
kakara bungah wungkul kumaha lamun teh ayeuna urang teu nepi kana bulan Ramadan tapi awal Syaban teh geus bungah. Nah eta insyaallah buah anu kitu bakal haram asup kana seni neraka teh. Anu janten dasar saur Kangjeng niatul mukmin khairun min amalihi. Niatna orang mukmin mah cenah kadang-kadang mah langkung sae daripada prakna medamalna. No isuk page teh mah hayo niat di imah teu kudu salat cukup ku niat, wudu cukup ku niat, ngaji oge cukup ku niat gitu. Ngan gitu. Nah kitu eta mah teu langkung kantun sakieu. Urang 3 poe teu manggih sangu teu barang dahar. Aja aya we sangu. Sanguna aya, rencangna seueur. Geus nagog. Nah, cukup ku niat henteu. Moal teurap singgala kuku mau ge. Moal wareg, moal seger. Cacak-cacak upanta barang dahar geus teu cukup ku niat, kantenan meureun urang dina menambah ibadah. Nah, atuh make niatul mu'min khairu min amalihi. Taya teh katogna goyahna akhirna gitu. Anu niat bakal ngajamin teh bila mana urang dina waktosna teu tiasa kantenan upami urang kabujeng ku ajal. Jelas eta mah. Darasia Allah eta mah. Ajal mah basa kolotna geuning jodoh pati rizki bagja cilaka eta mah qadarna mugrom mun dina akidah dina tauhid mah. Sabab qadar teh kabagi 2. Aya qadar anu mugrom, aya qadar anu mu'alaq. Ari qadar mugrom mah nyaeta ti antawisna anu sebenarnya jodoh pati rizki bagja cilaka. Wa masalianti eta mah ku ukuran syariat cek basa kolot mah bisa disyariatan, bisa tarekahan. Nah kumaha anu mugrom sareng anu minangkana mu'alaq hakikat nama urang teu terang ngan anu jelas anu sabenerna mah jodoh pati rizki bagja cilaka pada umumna eta mah teu tiasa diusah teu tiasa diikhtiarkeun. Hadirin sareng rahimakumullah. Boro mah geus teu ditadek dicoret tadi macana kumaha. Tah. Kadua, ku ngalangkungan pedawa Allah anu tadi bahwa di mana orang dugi kana bulan suci Ramadan anu tadi, maka sareng Allah arajeun kudu puasa. Nah, bila mana orang ngalaksanakeun ibadah puasa anu kadua saur Allah Subhanahu wa taala, saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saurna man soma ramadhana imanan wahtisaban gupirolahu mata qaddama min dzambih. Bila mana orang ngalaksanakeun ibadah saum dengan catatan ngalaksanakeun ibadah saumna iman timbul tina keyakinan, timbul tina percayaan seperti tadi, justru anu kahitoban, anu kaulem, nu kaundang, anu dipiwarang teh sakumaha Allah ya ayyuhalladzina amanu orang mukmin anu kedah ngalaksanakeun ibadah puasa. Maka cenah eta jelema teh bakal dihampura sakabeh dosana ku ngalaksanakeun ibadah saum. Nah, kulantaran sakumaha tadi cacak-cacak kakara bunga teh cukup ku bunga hungkul minangkana masangkan urang haram jasad asup kana neraka teu cekap urang ngaras minangkan ku hadis anu neme hungkul anu kasebatkeun hadis anu memang rupikeun promosi atanapi ngararesep pikeun orang mukmin ngalaksanakeun ibadah saum.
Margi anu kasebatkeun ibadah saum marupikeun rukun Islam anu kaopat supaya jadi jeung sahna teh ditergantungkeun kana ilmuna. Margi anu kasebatkeun ilmu teh henteu sadana wajib. Wajib ngalaksanakeun urang ngadares ilmu teh bila mana urang bade midamel hiji padamelan. Contoh urang bade dagang berarti urang teh kedah ninangkan nama ilmuna teh ilmu tijaroh bab dagang. Ayeuna urang bade nikah berarti urang teh kedah ngaderes artana pingaos teh bab nikah. Nah, urang bade salat berarti kedah ngaji bab salat. Urang oge kirang langkung antawis 11-12 dinten deui bade ngalaksanakeun ibadah saum sangkan diharamkeun jasad urang kana seuneu neraka. Berikut sangkan urang di hampura dosa teh meureun supaya jadi puasana sakumaha tadi anu kasebatkeun ibadah teh ditergantungkeun kana ilmuna. Salajengna anu paling utami nu paling pokok ti antawis pikeun nalika urang ngawitan ibadah saum teh aya 5 rupi. Kahiji ku nyampurnakeun bulan Sya'ban anu 30 dinten. Margi anu kasebatkeun bulan Hijriah mah mung 2 rupi teh ya. 28 30 benten sareng Masehi. Masehi mah 28 29 30 hiji 30 hiji teu aya 30 teu aya. Nah, kumargi minangka nama bulan Hijriah ieu mung 2 30 sareng 28 maka saur Kangjeng upami ti antawisna saur Kangjeng saurna sumu biru'yatikum wa abtiru biru'yatikum. Ngawitan saum teh kedah kuru'yat. Lajeng nantoskeun dina urang Idul Fitri oge kedah kuru'yat numawi upami ayeuna ngajangkepkeun kana anu kahiji pikeun ngalaksanakeun ibadah saum eta mah upami dina ru'yat teu tiasa urang ningali bulan. Ru'yat teh ru'yatul hilal ningali bulan sanes hilal nami jalmi bilih. Ieu teh aya budak teh urang ngangaranan Jang Hilal. Aya upami di urang oge apaan nya? Ketua Majelis Ulama Kacamatan Ronggapan KH Hilal. Kiai Haji Hilal, yang pajengan Hilal. Bisi kieu Mang Arif kas kerentil aprok we upah teh mah. Tacuk Mang eta teh geus ningali hilal, lain hilal pajengan ieu mah hilal di mana komar bulan gitu. Ari ningali bulan anu kasebatkeun ru'yatul hilal henteu samarangan jalmi. Da kedah eta mah ku pakarna sanes ku pakarna sanes mangkarna ku ahlina. Ku ahlina tanu mawi rupina pada umumna anu sebagian bageng anu 5 ieu teh pokok nama pikeun urang ngawitan saum teh urang mah kantun ku kiwari mah ngantosan hasil ru'yat anu hasil ru'yat ieu aya istilah minangka nama isbat teh netepkeun iraha ngawitanana urang ngalaksanakeun ibadah saum. Tanu mawi bilengah sarjamaah dina palbah dieu mah anu sami sareng urang minangka nama urang teu tiasa ru'yatul hilal meureun upami ayeuna urang ditergantungkeun ngantosan keputusan para pakar, para ahli anu diwakili ku Menteri Agama upami eta mah. Jadi meureun tingawitan
Umpama tema keorganisasian orang NU, orang Muhammadiyah, orang Persia, orang Persis, sadayana oge umum nama tina segi ngawitan ibadah saum teh ngantosan hasil ru'yat para ulama. Taya rupina kanggo urang ngawitan minangka nama ibadah saum seperti neme. Jadi meureun anu kasebutkeun ceuk basa urang manuturkeun upami saur minangka nama bahasa Arab bahasa para ulama mah meureun anu kasebutkeun nuturkeun teh urang teh taklid teh nuturkeun migawe hiji perkara nutur keur batur bari urang teu apal dalilna teu apal dasarna teu apal ilmuna meunang daripada urang ihtiram jijieuna teu tiasa margi ibadah mah kedah jazmun kedah pasti ulah jijienan kumaha salamna ceuk ma'arif teh kuring marek ru'yat teh nya bisa mah teu naon. Malah justru upama eta mah aya dua jalmi si A jeung si B ngagaduhan keahlian masing-masing tina sigi ru'yat teh ya ieu ma'arif teu tiasa minangkan nama si A teu tiasa ngiring ka si B teu tiasa ngiring ka si A kedah ngalaksanakeun hasil ijtihad ru'yat masing-masing. Nah numawi kamu urang oge rupina pada umumna pikeun ngawitan ngalaksanakeun ibadah saumah kantun sakum urang biasa baik tina sigi urang ngawitan ibadah saum ataupun Idul Fitri sakumaha tadi justru wajib urang taklid ka para pakar ka para ahli ka jalmi anu ru'yat seperti tadi kecuali upami ayeuna eta para pakar para ahli henteu tiasa ru'yat wangsul deui kana sakumaha tadi minangka nama saur Kangjeng pain guma saurna paak milu sabana salatina yauman di mana orang teu tiasa ru'yat maka saur Kangjeng sampurnakeun bulan Saban sina 30 dinten margi tos kaitna pasti lamun tos 30 dinten mah kaitna teh tos ngawitan bulan Ramadan upami minangka nama goem upami mendung upami teu tiasa ru'yat kahiji eta kadua anu kasebatkeun lamun dina salat mah ngalaksanakeun ibadah salat teh iqamatus shalah nu dina qomat teh istilah qad qamatis shalah jadi maksana qad qamat teh basa Daya mun dina eta mah saur para ulama sakumaha dihansan di dieu sok ngaraos ilmu nahwu di mana qad lebet kana fi'il madi cenah eta teh litakik yakin tetela nyata lamun upami qad minangkan lebet kana fi'il madi qad qoma ari qad teh eta mah mangrupikeun salah sahiji ciri fi'il qad minangkan mah lajeng ari qoma teh fi'il madi ieu qad qoma tetela parantos ngadeg salat teh qad qamati shalah lamun disara hartoskeun secara harfiah mah qad qamati shalah teh tetela parantos dilaksanakeun salat teh bari anu padahal anu kasebatkeun qoma teh ngawartosan ciri bade diadegkeun jadi pelabadi mah qad qoma qad qaruba waktu salat tos saket pisan waktosna ngalaksanakeun ibadah salat upami azan mah ngawartosan waktu dongkapna waktos salat ieu mah numawi bahasana qad qamati salat teh upami secara harfiahkeun mah minangka nama kaya tos dilaksanakeun salat tapi ieu mah justru minangka qad qamati ay qad qaruba waktu salati tetelat parantos saket waktosna
Numawi saur Kangjeng bila mana minangkana mah ayeuna tos minangkana tos ka kuping komat urang teu kengeng urang ngalaksanakeun salat sunat teu kengeng kecuali upami ayeuna urang nuju salat sunat lajeng aya komat eta mah teraskeun entong dibatalkeun kumaha upami kieu upami teh mah urang ngalaksanakeun qobla duhur teh upama teh mah salat nepi qobla asar 4 rakaat pas urang neme minangkana neme keng sarakaat sedangkan urang bade 4 rakaat. Nah pas urang neme sarakaat lajeng urang upama teh mah tos ka kuping komat tah eta teh sunat ku urang tina asal niat 4 rakaat di 2 rakaat keun margi bok pilih urang teu kapujeng barjamaah tingawitan salatna atau salatna. Nah, jadi nu kod komat seperti itu terus seperti itu tah palebah dieu nu mawi disebatkeun mun dina salat minangkon koma ngadeg jadi anu kasebatkeun salat anu bakal ditarima teh anu iqamatan tamatan bisyuruti wal arkan mun dina salat dina rukun Islam anu kadua. Jadi anu bakal ditarima teh anu bener-bener ngalaksanakeun salatna. Hartina cek ukuran fikih mah salatna anu bener cek aturan agama teh bila mana dilengkapi syaratna, rukunna, pabatalanana dijaga diraksa. Nah, nya kitu deui dina palebah puasa oge aya syarat sah puasa, aya syarat wajib puasa, aya rukun puasa. Nah, ayeuna sateu acan dugi kana syarat sahna puasa, syarat wajibna puasa, rukun puasa abdi bade naros heula ka Mang Jarot. Tah dasarua tina taun anu kamari minangkana mah taun kamari taun anu ayeuna rukun puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa mah henteu benten-benten model aturan jalema. Aturan jalema mah upama teh ayeuna urang sepakat pelebah dieu nyieun aturan. Enjing mungkin tiasa robah, da eta mah aturan jalema. Ari aturan agama teh tiasa robah kitu, model rukun Islam. Tik zaman Kangjeng dugi ka ayeuna tos 1443 tahun. Arkanul Islamah bunyal Islam ala homsin. Saur Kangjeng. Mun saur Syekh Nawawi arkanul Islami hom satun. Jadi ti zaman Kangjeng 5 dugi ka Syekh Nawawi 5 ayeuna oge anger tah syarat sahna puasa ge sarua ti taun kamari tahun anu baheula jeung sajabana tah ayeuna urang deres bilih kalebet ngabejaan bulu tuur minangkan mah manawi teh acan hilap Mang Jarot Pak RT ayeuna syarat sahna salat puasa teh sabariji mongoli baheula surutu sihati arba'atu asya'a. Ayeuna minangkan ari di petel bilih lami teuing. Tah bilih lami teuing. Nuwi ku ceung abdi oge kulantaran ayeuna malam Salasa ieu mangrupikeun pangis bungsu menjelang bulan suci Ramadan. Bilih hilap deui sakumaha tadi anu kasebatkeun salat anu bakal ditarima, anu bakal menang ganjaran, anu bakal mun dina puasa bakal haram jasadna asup kana neraka, lamun ayeuna urang laksanakeun ibadah puasana minangkana bakal dihampura dosa teh meureun puasana anu sampurna, anu minangkana mah tepat sareng sah mena syarat sahna eta puasa jeung rukun puasa. Pilang salah jamaah memang teu pira sareng teu seueur anu kasebatkeun syarat sahna puasa teh mung aya 4 rupi mang eta kahiji Islam tah urang teh pantos Islam artina meureun sah puasana lamun pikeun urang dugi kana bulan suci Ramadan teh kulantaran
urang masih kene nyepeng aya dina minangkan sebagai muslim kaji Islam. Nah canapan sareng Allah ma ya ayyuhalladzina amanu henteu aya ayyuhal muslimu. Nah, bilang saja jamaah, saur para ulama antara muslim, Islam sareng mukmin teh eta teh lir ibarat gula jeung amisna dina pada teu tiasa pisahkeunana. Mun dina Al-Qur'an mah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Ari di dieu mah syarat sah puasa teh kaji Islam. Henteu iman. Nah antara iman jeung Islam make na Islam heula iman heula. Antara iman jeung Islam eta teh kitu-kitu kene. Hartina ari Islam mah pasrah sumrah kana aturan agama kitu ceuk basa urang mah. Pasrah sumrah minangkana urang narima kana aturan agama teh hartina sareng hakiki mah teh mangrupikeun dorongan tina hate urang margi urang teh geus kaiket geus kaancikan ku mekasalbat jalma mukmin alias iman da mah pasrah moal pasrah moal narima lamun urang teu percaya nu mawi dina syarat sah puasa anu kaji teh adalah Islam. Kadua boga akal, katilu upami di istri bersih tina head sareng tinani pas anu kaopat kedang kedah uninga kedah terang kana waktu kana dinten anu narima kana dipuasaan margi dina sataun mun digenapkeun dina jangka 360 poe teh anu aya dinten anu mutlak haram dipuasaan bade qada bade ada bade nazar dan sebagainya nu 5 dinten mah haram dipuasaan. Kaiji Idul Fitri, kadua Idul Adha, kaopat kalima sabada Idul Adha 11 12 13 anu sebutkeun poetas rek tanu 5 eta masa kumaha tadi bade kodo bade nazar bade wasiat sareng sajengna teu kenging eta mah nu mawi disyaratkeun minangkana mah disyaratkeun urang kedah uninga sapertos neme gitu suruh neme. Jadi syarat sana puasa aya 4 kaji Islam kadua boga akal katilu bersih tina head sareng nipas upami istri da urang mata rahed yang menjerat urang mata aja. Tah jadi lamun ayeuna urang hayang teu puasa kudu menstruasi, kudu head, kudu palangan cek basa kolot mah. Kaopat urang kedah terang kana waktu anu narima kana dipuasaan kata lare insyaallah maoli. Ieu mah urang ngabejaan bulu turul urang ngadares tapi urang aya istilah meureun urang ngabejaan bulu tuur cek basa kolot mah. Kadua syurutu wujubihi ari syarat wajib puasa ari tadi mana mah syarat sah puasa. Ari anu ieu mah syurutu wujubihi ari pirang-pirang syarat wajibna puasa eta khamsatu asya aya 5 perkara. Kaji Islam kene kadua taklif katilu baitokotun sareng katilu kuat wasiatun sareng kaopat cager wa iqamatun sareng kalimana aya di lemur. Berarti upami ayeuna syarat wajib puasa teu wajib puasa lamun eta jalema teh luar Islam da sarua oge anu kaseru jeung kaundang kapiwarang ku Allah teh ladina amanu nya ta Islam teh ya. Anu kadua taklif batas taklif upami di pameget atanapi di istri di pameget dina ceuk hiji kawal mah upami tina segi usia mah 15 tahun tamamu khamsata asyarata sanatan pidzakari wal umsa dina ceuk sakaol upami di pameget mah batas dina segi usia mah 15 tahun.
upami di istri mah dina kaul anu sanes mah 8 tahun benten sareng dina kaul anu kadua mah upami tina segi usia upami tina segi anu sanes mah ieu teh pameget teu acan 15 tahun istri oge nya kitu keneh atanapi istri teu acan 8 tahun ngantos ngimpi jima wal ihtilamu ngimpi jima eta oge ciri baleg atanapi henteu ngimpi jima mah ngantos keluar sperma eta oge ciri baleg atanapi ka istri teu acan 15 tahun atanapi 8 tahun parantos men itu oge ciri baleg malah cek hiji kaul mah ieu teh budak teh kakara umur 10 tahun ngan geus kumisan geus jangotan geus bulu kelekan tarang bagana geus geus bala cenah eta oge ciri baleg eta oge ieu menyangkut kana taklif alias baleg anu katiluna minangkana mah syarat wajib puasa teh itokotun kuat cenah berarti lamun teu kuat mah meureun urang teu kudu puasa ngan palebah kuat ieu upami ku ngalangkungan minangkan mah hiji panyawat dina panyawat teh upami dina wudu mah anu yubihu tayamuma anu lamun saking ku teu kuat teh nepi ka dina wudu oge lamun tamah teu bisa wudu iwati ceuk minangkana para pakar para ahli ceuk dokter teh ieu mah ulah kacayan da mun di kacayan mah ieu teh mata kambuh matak namahan panyawat beh dituna matak mengundang kana maut ceuk kasarna taya anu kasebutkeun kuat ceuk aturan agama ari urang kakara teu kuat-kuat biasa mah eta mah teu kengeng sabab sakumaha tadi ceuk ukuran Kangjeng man parihabi kudu mirawan bunga-bunga teh panceuk nafsu mah sararege wegah rek ngalang bulan puasa teh lamun ceuk ukuran nafsu tanowi sok sanajaos bari di dia anu kasebutkeun syarat wajib puasa anu katilu ieu kuat ceuk ukuran kuat teh ceuk ukuran agama lain ceuk ukuran nafsu lajeng anu kaopatna sehat alias sager berarti lamun gering mah sami upami dina teu damang oge upami teh upami teh mah saur di lalanong urang ka dokter wayahna ieu teh ulah saum tah teh malah disyaratkeun dokter nage cenah eta teh kedah orang-orang muslim bilih anu kasebatkeun orang muslimah bilih upami teh mah ieu teh sakadar komo upami nepi ka upami teh mah pedah ngalaksanakeun kaya serah kekatna urang teh ulah ngalaksanakeun ibadah sehingga anu kasebat teu damang teh saperti tadi saking kuripuh teh dugi ka yubihu tayamuma nepi ka ngameunangkeun tayamum anu kalima iqomatun cicing di lemur sakumaha Allah nyalira bahwa di mana orang teu damang atanapi urang nuju nyaba teu nanaon urang buka ngan sarallah fa'iddatum min ayamin ukhor urang kedah dietang sabaraha dinten urang teu puasa teh berarti urang teh wajib kodo lajeng anu kasebatkeun sehat alias teu damang upama teh mah ayeuna nu buat mah teu damang urang atanapi buat mah gering dina bulan puasa teh nah eta engkena urang qada atanapi fidyah ye ditergantungkeun kana panyawatna upami ayeuna minangkana dina sasi siam teu damang lajeng dina bulan-bulan sabada siam oge gering eta mah teu sawios dipidyahan upami leres-leres
minangkan nama dina luar bulan puasa oge teka urang teu kiat ngalaksanakeun ibadah puasa. Ngan lamun ayeuna teu damangna cuman dina bulan suci Ramadan wungkul sawal hapit dan sebagainya mah urang damang eta mah wayahna urang kedah kodo teu kenging dipidiahan. Nah, kalebet dina urang iqomah cicing di lembur. Berarti meureun lamun urang nyaba mah sakumaha Allah mah teu nanaon urang kalayan cenah upami dina palba urang nyaba teh minangkana mah saparon toilan nyabana anu tebih. Contoh mun dina ukuran salat mah urang teh nalika urang nyaba teh pan dina salat teh urang tiasa jama takdim atanapi takhir. Nah, lamun jama takdim ataupun jama takhir lamun ku ukuran kilo muncek ukuran urang saur sebagian para ulama upami nyabana lamun ku ukuran kilo mah parantos 80 kilometer. Tadina salat eta teh mangrupikeun rukhsah kamurahan ti Allah salat teh tiasa dijama. Nah, dinyama teh tiasa jama takdim ataupun tiasa jama takhir. Nah, salajengna ku ukuran urang di urang ayeuna wartosna ti urang dugi ka Bandung teh mung 65 km eta teh. Berarti meureun lamun ayeuna urang dina palebah salat teh acan tiasa jama kaasup dina puasa ge can kengeng buka. Margi anu kengeng urang mun dina minangkana mah urang dina nyaba bulan puasa anu kasebatkeun saparon tawilan teh lamun dina ukuran salat bisa dikosor. Lamun ukuran kosor saur Syekh Nawawi mah lamun ditempuh ku papah alias lempang di perjalanan teh 2 kali monok marhalata ini kasebatna. Nah, lamun ukuran lamun ditempuh ku papah 2 kali monok ta ieu mah basa Daya mun dina salat tiasa jamak bari kosor mun nyabana dina bulan puasa eta teh tos tiasa buka rukhsah kasebatna. Saur Syekh Nawawi, saur Imam Nawawi buka lamun nyabana tebih dina bulan puasa teh rukhsah. Margi minoritas para ulama anu kasebatkeun urang minangkana buka dina bulan puasa teh nyebatkeun azimah. Azimah mah wajib. Berarti lamun ayeuna urang tarolah ti urang ka Jakarta, ti dieu ka Cirebon, ti dieu ka Tasik, ti dieu ka Palikidul ka Sinang barang. Eta mah mun dina salat tiasa jama bari kosor bari jama. Mun dina bulan puasa tiasa buka. Ngan sakumaha tadi etang urang minangkana mah sabaraha dinten kana wajib kodo. Kaduana dina palebah antara buka jeung henteu dina bulan puasa digen tergantungkeun kana kondisi urang. Hartosna ieu teh teu kuat puasa saya buka dengan catatan buka eta teh dina kaul Imam Syafi'i anu beh dituna Imam Nawawi beh dina kitab Safinatun Najah saur Syekh Nawawi eta teh sifatna teh rukhsah sanes ajimah. Hartina lamun ayeuna urang teu buka teh teu matak dosa. Malah naon anu janten dasarna nu mawi nyebatkeun minangkana mah antawis rukhsah sareng ajimah. Margi eta teh dasarna aya 2 riwayat hadis Kangjeng kantos minang angkat-angkatan dina sasi siang barang dugi ka perjalanan Kangjeng istirahat lajeng mantena munut cai. Model kieu punten. Mulai mangoli di dinya Kangjeng dina tempat anu luhur. Lajeng
minangkana mah nu awe kangjeng dina tempat anu luhur dicontohan ku abdi seperti ieu bari rada supaya saudara teu serak. Tah teh maksudna supados kapilarieun ku para sahabat lajeng para sahabat ge ngiringan ka kangjeng buka puasa. Nah, minangka eta anu kahiji. Lajeng anu kadua, tah teh sakumaha tadi ku nyonton eta teh disebut teh rukhsah. Hartosna bade buka mangga henteu teu naon. Hartosna mun kuat puasa saya puasa, mun teu kuat puasa saya buka rukhsah ka sama-sama aji mah. Nah atuh ayeuna para ulama anu sanes make nyebatkeun aji mah alias wajib. Nah, dina riwayat anu sanes peristiwana sapertos kitu, lajeng sami sapertos tadi. Kangjeng memunut deui cai, lajeng kangjeng ngaleueut mun ceuk basa urang buka lantaran urang teh masih kena tepi perjalanan, lajeng anjeunna ngaleueut. Cuman aya sahabat anu teu ngiring ngaleueut. Nu sanes mangalaleueut bararuka. Ari eta mah Mang Olih kira-kira meureun teu nginum, teu ngaleueut kitu. Nah Kangjeng nyarioskeun kieu saurna ka anu teu ngaleueut teh saurna pakot aso abal qasim. Maksudna pakot aso abal qasim teh ente mah meureun teu nurut ka kaula kitu meureun eta teh. Nu mawi ku dasar riwayat anu neme di mana buka di perjalanan anu teu bisa berita teh eta teh disebutkeun da aji mah wajib ku dasar hadis anu neme. Ku dasar hadis anu neme eta teh. Tah anu mawi kitunya anu mawi kanggo urang bilih kajantenan sarun me eta mah bade buka mangga henteu oge henteu nanaon hartosna urang di mana puasa oge upama teh mah ayeuna urang dina aya riwayat anu tadi anu awal dina urang teu buka oge henteu kasebatkeun aji mah alias wajib hartina ku ayeuna urang puasa teh henteu matak dosa taya anu kasebatkeun iqomah teh seperti kitu. Hiji deui Pak. Salajengna anu kasebatkeun rukun puasa aya 3 kahiji niat dina setiap wengi pikeun saban-saban dinten. Taya asal pokok minangna mah kahiji niat dina setiap wengi pikeun saban-saban dinten. Kalayan wajib eta niat teh tabyitu niat teh dina wengina. Hartosna lamun ayeuna urang dina bulan suci Ramadan mah kakantu niat emut-emut urang tos salat subuh. Tah eta teh minangkana mah enjingna wajib puasa engkena wajib kodo lantaran niatna kasiangan. Nu bae urang geuring rata-rata pada umumna dicontohan ku para sepuh ngalaksanakeun niat dina puasa teh sok urang dilaksanakeun sabada tarawih di berjamaah keun eta langkung utami. Tah sakumaha we upami urang kulantaran saur Kangjeng wajib tabyitu niat wajib minangka nganiatan saum teh dina wengi ari batas wengi teh tingawitan bisurupna panon poe dugika bijilna pajar sodik alias waktos ngawitan waktosna ngawitan salat subuh eta pajar sodik marge pajar daya 2 al pajroni gitu. Pajar daya 2 aya pajar kadib aya pajar sodik. Aya pajar kadib antara jam 2 jam 3 ngagebrai di paliwetan. Naon sawana pas sebutkeun ari pajar teh mun ceuk basa urang mah caangan kadib bohong. Margi anu pajar anu kahiji sebutkeun kadib mah tingawitan caang teras poek teras. Ari pajar sodik mah anu kasebatkeun ngagebrai ti paliwetan terus caang nepi ka carangcang ceuk bolo basa Arab mah carangcang
tihang gitu sareng cangtiang dugi ka eningna minangkana mah bijilna panon poe tingawitan subuh seperti tadi tapi itu niat seperti itu. Nah orang di mana kasiangan niat seperti tadi enjingna wajib puasa engkena wajib kodo lantaran nganiatan puasa kasiangan tanu mawi sering didugikan setiap dina awal Ramadan ku ngalangkungan darsana nu patoleh sareng masalah niat ti antawisna sahur Imam Maliki malah disunatkeun ku Imam Hanafi cenah bilih urang lali bilih urang hilap nganiatan atanapi kasiangan disunatkeun sahur Imam Hanafi pantes sahur Imam Maliki dina awal Ramadan teh Mang Arif urang nganiatan puasa sasasi sabulaneun niat abdi puasa wungina teh niat dina mana we niat abdi puasa sabulaneun taun ieu pardu karena Allah kan eta seperti itu dina mana urang we dengan catatan niatna urang niat anu neme teh urang taklid ngikuti ka Imam Abu Hanifah ka Imam Hanafi. Kumaha cara lamun ayeuna urang teu taklid bakal sebata ihtiro jijienan jagana urang upata kebetulan urang sabari dinten urang hilap ngan urang tadi atas tadi ngan urang tadi niatan urang taklid ka Imam Hanafi lepat eta teh margi engkena bakal ditaroskeun ilmu anu teh inna hadal ilma aman tauhudinakum mane bisa salat teh mane bisa ngaji teh mane bisa puasa teh ti saha baheula nyokot ilmu teh ti urang mana nyokot ilmu teh hartina meureun lamun urang salah teh mawar disiksa lamun urang ditergantungkeun ka jalmi anu maparit ilmu tadi teh Numawi sakuma tadi minangka sakuma tadi cek abdi ka Mang Jarot ulah eleh ku sirup nya eta minangka tina segi eta mah tapi justru resikona upami lepat ngadugikeun engke teh bakal dolun wa dolun artina pribadina sasar berikut nyasarkeun ka anu sanes pribadina salah bakal nyalahkeun ka anu sanes tah hal ieu oge rupina sakuma tadi ieu mah jagi ikhtiar bilih urang lali bilih kalangkung atanapi kasiangan mangga teu sawios-wios dina awal Ramadan upami insyaallah ku ngalangkungan hisab mah antawis Sabtu atau Minggu teh urang Sabtu bakal dongkap tos ngawitan saum tatidinya urang dina manah we niat abdi puasa bulan Ramadan niat abdi puasa sabulaneun bulan Ramadan taun ieu pardu karena Allah dina mana kalayan urang taklid ngikuti kana pendapat Imam Maliki atanapi Imam Hanafi seperti kitu ngan tetep kaitu nama 2 3 jeung sateras nama salami ieu mah minangkana urang tetep we urang kedah di niatan baik secara pribadi ataupun berjamaah seperti itu ulah peda urang kamaritos di niatan sabulaneun eta mah ihtiyat bilih hilap kade punten kade abdi moy keukeuh teh bilih naon margi upami ayeuna lepat mang oli moal wara disiksa moal wara paling meureun ka jalma anu mere ilmuna kalabat seperti tadi abdi nyebatkeun seperti kitu teh sakumaha kasauran pangrasana al mukarram ti urang Cikawung dina ibadah di luar pokok pek urang laksanakeun kumaha yang masing-masing dengan catatan dengan alasan saurna asal aya kateranganana aya kitabna asal kakitaban kitu bahasana teh tah ieu oge dina kitab Safinatun Najah halaman 117 damelan Syekh Nawawi seperti itu jadi sekali deui minangka nama urang kahiji niat setiap wengi kadua urang kedah ngantunkeun
karena setiap anu mata ngabatalkeun kana salat atau kana puasa lajeng anu katiluna urang kedah ngagaduhan ka sorangan kedah ngagaduhan ka hayang sorangan dina ngalaksanakeun ibadah puasa teh ulah kapaksa. Hadirin sajamaah rahimakumullah, rupina ayat 34 pasal anu diaturkeun anu insyaallah rupina anu sanesna mah upami tema urang aya waktos insyaallah baik dina sasi Ramadan atau anu sejena kalayan mudah-mudahan ieu derasan teh minang salah ngalebetan kana urang harapan sareng tujuan urang sakumaha tadi saur Allah nyalira bahwa orang di mana dugi yuswa kana bulan suci Ramadan maka orang wajib ngalaksanakeun ibadah puasa. Kadua malah mandar sareng mamanawian ku ngaros bingah dibuktoskeun ku ngaos ieu da ngadaras ieu ibadah anu patersan ibadah saum urang kalebetkeun jalmi anu bagja tina segi kengingna pangampura ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu kaopat mudah-mudahan dingawitan yusa urang, kesehatan urang, kasasean urang tina segi naon rupiah anu bakal ngaruksak kana ieu ibadah baik secara lahiriah maupun secara batiniahna. Mudah-mudahan urang sing tiasa maksakeun salira kalayan diserangan ku taufik hidayah riayah katut inayah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Kalayan mudah-mudahan non rupiah anu dipiseja sareng pikoyong ku urang sadaya anu tersirat dina manah urang masing-masing anu saena ayeuna pangjaba Allah Subhanahu wa taala anu awana goda sareng rintangan anu sakinten urang teu mampu pikeun nandanganana ku barokah darsan sareng pangaosan urang sadaya masing ditebihkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Ala di kuliah naqraul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.